Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jaizu sareng anapun ari sifat anu jaiz bihaqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala. Fa fi'lu kulli mumkinin eta midamel sakabeh anu mumkin autar kuhu atawa tinggal mumkin. Wal mumkinu ari barang anu mumkin huwa eta ari itu mumkin alladzi eta anu yajuzu wenang alaihi ka Gusti Allah alaihi kaladi naon al wujudu aya wal adamu sareng eueuh, yakni ngamaksud musonib annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah ya juzu eta wenang Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon ayujida yen ngayakeun Allah al mumkina kana barang anu mumkin waya juzu sarang wenang alaihi ka Gusti Allah naon alla yujidahu kana yen teu ngayakeun Allah kana mumkin fal ijadu mangka ari ngayakeun watarku sarang ninggalkeun jaizani eta dua perkara anu wenang alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala la lain wajibani perkara anu wajib duanana li annahu karena sayaktosna Allah la wajab li annahu karena sayaktosna kalakuan sareng tingkah la wajaba eta lamun wajib alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon syai'un hiji perkara lakana tangtu aya Allah teh muftakiron eta anu mika butuh ila dzalika syai'i kana itu perkara liyatakamala karena supaya sampurna Allah bihi kalawan itu syai' waftiqorhu sareng ari mika butuhna Allah ta'ala mahaluhur Allah ila syai'in kana hiji perkara naksun eta kakurangan wa naksu sareng ari kakurangan alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala muhalun eta mustahil fala syai'a mangka teu aya perkara wajibun anu wajib alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala khilapan bari nyulayaan lil mu'tazilati ka kaum mu'tazilah qabahahu muga ngagorengkeun ka itu mu'tazilah sa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala alqailina anu ngucapkeun kabeh innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala yajibu eta wajib alaihi ka Gusti Allah naon fi'lus sholahi midamel kasayan wal aslahi sareng anu sae bil abdi ka hiji hamba payaquluna ngarucap itu si mu'tazilah yajibu wajib Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon aya rujuko kana yen ngarizkian Allah al ibadah ka pirang-pirang hamba wahada sareng ari ieu kaul teh kadibun eta bohong alaihi ka Gusti Allah ta'ala mahaluhur Allah mak tegasna perkara alaihi eta tetep ka Allah wajibun alaihi ka Gusti Allah ta'ala alaihi eta tetep ka Allah wajibun anu wajib ari wajib fakhalquhu ari nyiptakeunana Allah al imana kana iman fi zaidin di Zaid wa i'tahu sareng maparinana Allah ka Zaid al ilma kana ilmu bimahdin eta meles bimahdi padlillahi eta meles padolna Allah wa isabatuhu sareng ari ngangganjarna Allah ta'ala mahaluhur Allah lil muti'i ka jalma anu taat padlun eta kautamaan minhu ti Gusti Allah wa iqabuhu sareng ari nyiksana Allah lil asi ka jalma anu dosa adlun eta kaadilan minhu ti Gusti Allah liannahu karena sayaktosna kalakuan sareng tingkah la tanfa'uhu eta henteu aya anu mere manfaat ka Gusti Allah naon taatun kataatan wala sareng henteu tudirruhu anu ngabadaratkeun ka Gusti Allah naon maksiatun maksiat
Li annahu karena sayaktosna Allah annafi'u eta anu mere manfaat adorru anu mere madarat. Wa inna mahadihi ta'atu pastina ari ieu pirang-pirang kataatan wal ma'asi sareng pirang-pirang dosa alamatun eta pirang-pirang cili alal isabati kana ganjaran wa ta'dzibi sareng siksaan liman pikeun jalma ita sopa anu kasipatan ieu man bihi ku ieu kulun paman mangka ari saha jalma aroda eta ngeresakeun ieu man kurbahu kana deketna man wafaqohu maka mere taufik Allah ka ieu man waman sareng ari saha jalma aroda eta ngeresakeun Allah paman mangka ari saha jalma aroda eta ngeresakeun Allah kurbahu kana deketna man wafaqohu maka mere taufik Allah ka eta man waman sareng ari sing saha jalma aroda eta ngeresakeun Allah bu'dahu kana jauhna man kholaqo maka nyiptakeun Allah fihi di eta man al maksiyata kana maksiat pajamiul af'ali mangka ari sakabeh pirang-pirang pagawean ikhtiyariha pajamiul af'ali mangka ari sakabeh pirang-pirang pagawean ikhtiyariha tegesna af'al ikhtiyarina itu af'al wa idtirariha sareng idtirarina af'al khairiha tegesna saena af'al wa syariha sareng gorengna af'al bi khalqillahi ta'ala eta kalawan ciptaan Allah ta'ala wallahu sareng ari Allah khalaqakum eta anu nyiptakeun Allah ka aranjeun wa ma sareng kana perkara ta'maluna anu migawe aranjeun kabeh pala wujuba mangka teu aya wajib alaihi ka Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah khilafan bari menyulayaan li hadhil firqati ka ieu firqah ka ieu golongan al fasiqati anu pasek aulam amalu atawa henteu mikir-mikir itu kaum pinuzulil amrodi dina turuna pirang-pirang gering kageringan wal asqami sareng pirang-pirang kanyeri bil atfali ka pirang-pirang budak fahaza mangka ari ieu la sholaha eta teu aya kaalusan pihi dina ieu hada lahum pikeun ieu af'al walau kana sareng lamun aya naon as-sholahu kasayan teh wajiban eta wajib alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala ma angzala tangtu moal nurunkeun Allah bihim ka ieu atfal adororo kana kamadaratan li annahum karena sayaktosna itu mu'tazilah yaquluna eta ngucap itu mu'tazilah innahu ta'ala sayaktosna Allah ta'ala la yatruku eta henteu ninggalkeun Allah al wajiba kana anu wajib alaihi ka Gusti Allah li anna tarkal wajibi karena sayaktosna ninggalkeun anu wajib alaihi ta'ala alaihi ka Gusti Allah teh naksun eta kakurangan wa naqsu sareng ari kakurangan alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala muhalun eta mustahil bil ijma'i kalawan sepakat wa minal jaizi alladzi yajibu i'tiqaduhu wallahu a'lam bissawab.